Jangan lupa like, komen, dan subscribe bisa di donate. Ustaz, kita turun tak betulan mana? Wah, goblok. Ayo turun deh. Turun, kabur, Ci. Gua pakai kuat. Ayo. Ayo atuh. Kaslay. Aduh. Naon eta euy? Wah, mayat. Barang udah siap gitu. Jam 9:30. Si Riris ke mana? Ican datang ke newanya. Telepon gitu. Telepon ya. Cik. Diangkat nih. Itu tadi angkat cuma teh. Setelah tungguan lah tuh yang ada kedai. Nah, ieu teh masih kasai teh di beh mana tak aya jama. Pak. Pak punten, ai bumina kasai di mana? Anu jangkung-jangkung nih. Kaslay, anu sok nama gantar. Nah, uhun pisan we ta. Ada itu lurusnya, kayak belok kiri, belok kanan, nanjak salit, kayak mudun, aya bendungan, tamun tah salit kena bendungan. Tang kita aya sawah, nanjak salit, tapi kandang embe, bumi mah di dieu caket tah Kaslay mah. Hadiah 200 meter di dieu tah. Nabi Marusuna yang nuju ngunjal ieu. Nuhun. Ning jama teh tangga jelaskeun teh kalah beuki edan sugan. Geus tah sampeurkeun meureun kabah ditu kabah dieu. Itu kuat. Ongkoy teh puting pas ngadan seblak jadi eta kalah kayak mules enak. Arek indit gitu aduh. Teh sia teh ka di pan senare ka gunung. Jon. Kelayo keur enak na modal aduh. Ci mun maem kewe ngadurat di kebon. Kelayo sakedeung deui. Duh can keluar kabeh lah. Heula tuh urang beberes heula. Nyaheug, sok we beberes heula, ami langsung indit. Di mana tuh masih kasai ieu kitu. Punten, assalamualaikum. Punten. Ih ning eta si kasai nembalan bagus ti heula euy. Assalamualaikum, punten. Ayo jama ka mana? Punten. Ci tukar HS. Lai. Oh, datang meureun eta. Lai. Jih, ngatas di mana heula neng lapisan. Lila kapan urang teu apal imah manehna teu da maneh mah teu di Sherlock. Tadi Sherlock lah. Pan tadi ge diteleponan, aya meureun 100 kalimat. Teu diangkat ieu kapan sih? Nah, kapan HP-na ge modal. Saya nama soang ini tuh tinggal bawa mah. Kenang itu. Buat atuh. Kamu tukang Ya, mangkat. Mangkat, eta tos diberesan bekal jeung botram di teu neng. Enggak sih tadi ge modal meni lapisan. Oh, nya tuh. Duh, kamari euy, penting ngadar seblak kita ya lada teuing jadi mules. Ya, mangkat. Ya, ayo atuh bis congin ditu bisi hayang modal mantan. Ya, hayu. Buat cantik mah. Pala yuk. Arang mah heuh, kebun ge teu mau naon ieu ka gunung ge. Teu mau naon sotenan teh anda teu boga duit terus segala lagi dibawa. Keun we da lah teu mau naon ge da. Di kebun kieu mah loba kehidupan, bae nu batur ge atuh lah seutik mah. Tapi dah heuh euy di kebun kieu mah loba kehidupan, tinggal ngalam reuy nya enteng. Geus lah gua teh tinggal ngomong mitering nepi lah. Heuh lah, aing mah akar lagi di dieu tuh. Aduh. Euy. Iya tangkal. Cau kalah karbah kieu kamari ku angin gede cek aing.
Dia tangka apa nama dia euy. Pat balaki aing hese ngan jalan aja ya mah. Aduh. Bel tuh. Berenung aja euy, cenah di kebon teh loba kehidupan. Juga seribu haus juga neangan alaeut. Ih, gandeng atuh. Gua aing geus sarua haus ieu teh. Ih, sagepan heuh haus cing da. Tah yeuh bel, tangkal kalapa heuh, sia nu naik da aing teu bisa naik. Aing mah dihandap gitu ya, nang situasi. Ambil aman aing dihandap. Oh nya, geus lain. Langsung naik sia cicing kitu nya. Heueuh, geuan. Sia jama tempuan. Aman. Ade, sok jaga. Duh, ya kalapa arayaan gitu euy. Dina hargana keur alus ya keur melejit tinggi. Mun aya mah dialak aing kabeh. Itu sanu kok perondangan gitu cak gitu itu. Detik gitu. Kuat beo naik beo. Aman ya aman. Duh, hese euy do. Kuat mempeng eueuh jaman kuat ih. Aduh, sia mangalag buat ala. Goblok kalapa aing non dialak kehead. Pugu aku aing gek dialak kabeh ayeuna keur hargana alus. Ya datang-datang geus ek dialak miheulaan. Susah deh geus naik di luhur. Wah, kalapa amang kumaha di gunung kieu tuh, nagiraha melakna. Ah, anak kecil kayak maneh nyawa ti mana? Pugu aing mah ieu teh melak teh baheula kerja nenek moyang. Keur Firaun ogenan make keneh bakiak ku aing geus dipelak kalapa. Nyaho ti mana? Alah, eta si Kido. Kita kusaha dicerekan kitu. Wah, jiganan kuno bogana eta mah. Ku aing tinggang geura. Lah, Ustaz titah turun tak babaturan maneh. Wah, goblok. Weh, turun deh. turun deh, kabur. Cik, gua paeh kuat. Ah. Udah mana ya teneng lah gila. Kalau seberang panas manteh. Ji jadi nyalahkan ka orang. Atuh sing di kebon ge sing panas ge anger we tiis da loba tatangkalan. Beda heueuh datang. Itu rumah. Ayo. Ayo atuh. Kaslay, kenapa kau tigulutuk? Ayo mah kudu neangan jalan euy mun. Jalan dieu ke urang bisa-bisa nu tigulutukna. Lai. Yuk. Nah, ayo kudu ka mana dinengan si Kaslay lamun teu kapanggih bisi carekan ku indungna. Lai, ih di mana-mana Gusti teh. Cih, itu si Kaslay. Lai, hudang lai ulah ninggalkan urang lai ya hudang lai. Lai ulah sare di dieu yeuh bisi aya hileud lai hudang lai. Lai, hudang. Sare pan aing teh keur pingsan. Pingsan deui. Lai hudang lai da imalin jalur pendakian ieu di mana? Ternyata kita tersesat lai gara-gara maneh ti gulutuk. Lai, tah hudang oke bade. Hah? Tersesat? Heeh. Tolong. Mal aya nu ngadenge ieu yeuh ini mah ini tuh guat. Iya lah, cang neangan jalannya tuh bisa tinggal. Tungguan atuh. Tah istirahat aja dia Di bawah pohon kelapa. Istirahat lah di dia. Aduh. Terus capek ya teh lah mending kana cicing halawe di dieu. Aduh. Haru aja teh, capek, cong darah bekal ya. Nah, ini sok makan. Ayo minum nak. Tah, makan. Aus ya teh. Nah, bener terang ieu jalurna ka mana? Duh, ya teh. Agen nempe ka dieu euy. Jalan ka mana ya? Ah, kudu tuh tersesat mah. Tuduhan iyo, kayaknya minta bantuan ke warga Sugan aya. Hah, terang aku malah mun tersesat. Aduh, pasrahkeun we lah. Kayak minta tolong kanu di atas. Cong angkat dewe yuk, entos ieu barang mana kita sareg. Duh, yuk. Bisi pentingan manten teh. Kakak. Mana ya ke ditu? Kira kali lah.
Aduh. Di mana ieu euy? Ai urang saha ieu? Ninaon urang di dieu ieu asa bari geus burit ieu kumaha jalan balik ieu aduh. Aduh tolong. Aduh ieu urang kudu balik ka mana ieu asa badi. Ih lihat kieu hulu astagfirullahaladzim. Ih kudu ka mana balik ieu aduh. Aduh ka mana ieu jalan ieu deuh Gusti teuing. Do. Kira. Aina ieu di mana? Keluar tina jalur. Heueuh ieu mah bewe jadi baralaki ieu jalanna euy. Ieu mah baek surpipal beneran nya. Ah, kumaha tuh ieu? Ka mana ieu jalan? Da urang teh apa? Lah ayeuna cang lempeng we heula, bewe. Lempeng? Heueuh cang lempeng heula yuk. Bener ieu teh? Heueuh lah, pasti. Naon geura? Kela. Nah ieu teh asa balik di kanu tadi geuning nya. Heueuh ieu mah teh ngomong teh di dieu nya urang Di teh. dieu, ini lah cong tandaan ku urang. Tah, ayeuna mah cuang ka dieu ka kanan yuk. Heueuh nam lah. Yang nyaho. Kanan emang. Ci itu tanda tadi kumaneh di tandaan di dia. Oh, geus balik deui wae. Bener ieu mah tersesat euy. Ieu mah cuang ajaranna ka dieu ka kiri, sugane bener ayeuna mah. Oh, ieu tinggal hiji-hijina ka kiri ieu. Ngan bala oh. Heueuh ka jalan. Buat atuh lain pang teh adalah pisan siga san keong. Baya tuh dah. Tadi ya. Ulah ketang ka di mah buntu jalanna yang ti gorolong di mana? Jadi ya. Tadi gehesek ka urang. Tadi we ya. Aduh, urang mah capek lai. Ya atuh urang mah mani geus haus kieu ieu teh mari lapar di tadi dahareun ragragna jungkrang ku maneh. Atuh neangan-neangan kehidupan bae nu batur geus sakali ieu. Lai, kasai. Ning maneh mah teh nembalan lai. Itu tinggalan lai. Lai, Gusti, teuing mana ieu geus hees di dieu lai atuh astagfirullah tepi-tepi ai kieu mah lai hudang lai ieu urang ge haus capek rieu pulang. Lai hudang lai aduh yang mana geus haus kieu lai. Aduh bew ieu teh. Leumpang teh geus leuseuh bari tepugu jalan nama ieu teh. Lah, tuh terus sekali tuh lempang. Bayu buat lah, tuh mau berit manten. Heueuh pan geus burit nang Pak. Yuk, lompat lah. Buat. Aduh. Naon eta euy? Naon eta euy? Oh, mayat be, mayat. Mayat. Eta Mayat dua anu. heueuh, jeung nemponan. Nempo. Heueuh nempo we. Duh, aing sieun. Lah jeung tempo we. Yuk, geura. Ci. Balikin. Astagfirullah. Si Selain Riris. Yuk, lai Riris. Tong sare di dieu na diusir ti mah. Lah, udang lah. Udang ya. Kemana jalan ini ya? Tah, itu. Ayo jalan mak. Naik kan gitu ya? Saya akan we. Assalamualaikum, Mang. Punten. Salam kumajang. Duh, Mang punten ya aku abi. Tanya jika tersesat keo. Bade uwi gitu. Kemana ya jalannya? Aduh. Kita tadi muter-muter we hayu. Jalan jang. Bu ya ge. Amang ogenan milarian jalan teh duka ka mana? Teh ujang bade ka mana kitu ieu? Atuh ieu amang ngiring ieu da. Teu apal amang ge kudu ka mana? Bingung. Hilap. Cia tuh kumaha mang pan abi ge ieu teh terang nah emang amang sanes orang dia. Duh, pokoknya neng, ieu teh amang ogenan duka kumaha jug-jug di dieu. Bari amang ge teu apal ieu teh. Duka kebon saha, duka leuweung mana ieu teh, duka gunung naon. Atuh amang ge ngiring we naam lah, ngabring. Ai seueur batur mah meureun. Jadi henteu nyasab amang ge. Duh. Ya atuh Mang sih sugan teh terang jalan teh. Ayo atuh ngabring. Kalah Mang, tapi tuh aya orang tuh yuk. Ayo, ngabring. Ayo. Mana ayo. Duh, mana ya? Salat ti payu tuh. Kan abi ge teu terang ayo we aya mah abi mah nuturkeun. Makanya itu. Cari. Bobo. Ya kumaha ya doh si kasayun si Riris. Tapi duduk. A few moments later. Cina ieu bade ka mana? Oh iya.
Ning terjami. Nah, iya tadi. Ning terjami ieu. Taroskeun. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Mang. Pamit turun gunung ka mananya jalannya? Iya, menit tersesat kieu, Pan. Oh, kapan? Abi dia tersesat pan dari ieu ge. Atuh aya nama kumaha mun cuang bermalam di dieu cuang nyeun api unggun. Setuju? Duh, kumaha ieu? Seueur jalmi kieu nya. Bari teu apal turun gunung. Bari tos bade peuting teh. Yuk, api unggun atuh ya. Yuk. Korek na. Oh, kas layan nusoknya Maman Gantar, Neng. Uhun eta Tadi leres. tuh Neng lurus, belok kiri, belok kanan. Kayak di persimpangan nanjak saalitnya. Uhun. Kayak mudun deui ka lande. Uhun. Gaya bendungan, mentah saalit. Cibel tuh, Berarti 2 menit. dalam mencibel tuh serius. Aku ulang. Ci urang deui itu apa? Tadi sar. Satu lagi kan lo. Tadi serok pantai tadi gede teleponan ji. Ayam beren 100 kali mah. Tadi angkat. Ah, ya iya yo. Ci aci. Halangi yo. Jangan berangus. Geus bener. Gagah. Emang terang. Ulangi. Alah. Anjing.